hiji jelema sameme eta jelema ngarasakeun perkara nu dicaritakeun anak ku eta jelema ka jelema. Jadi lamun bapak ngaledek batur moal wakamawat sameme bapak ngalaman diledek batur. Matak hirup mah bibir teh kudu diaping atuh. Kudu diwangku ku tolomong gitu. Halal anjir, aduh alhamdulillah euy meunang. Lalakon hirup geuning Pak. Mata kahirupan mah wawuh jeung Allah, wawuh jeung Nabi, wawuh jeung inung Bapa surga nu mana nu ditareangan. Mungpang-mungpang inung Bapa kene aya janji malaikat. Ditolak ibadahna sapanjang anak goreng patut ka kolotna, ditolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina, ditolak ibadahna sapanjang tatangga goreng patut jeung tatangana. Mudah-mudahan ieu ceramah teh sanajan urang teh da luhur-luhur teuing nu bisi teu kataekan, mending anu kitu nu bubuk leutik. Tapi sing jadi ngagunuk na kolbu sing